Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru tong hilap anu parantos subscribe, like sareng komenna diantos ku Mang Gurunya. Mohon etang-etang ngiri ngarojo ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Seri anu ka-13 sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, gancangna ieu carita teu karasa nyerelekna waktu ti poe ka minggu, ti minggu ka bulan, ti bulan ka taun, ti taun ka taun, ti taun ka taun jeung saterusna. Ayeuna urang caritakeun dina hiji mangsa mega hideung pating garayot di awang-awang, ulasan manuk kapinis pating caricit pating kalayang, mapaesan wiyati dina poean anu geus anyar deui. Dina kaayaan kitu ujug-ujug barasat geleger. Barasatna kilat dituturkeun ku sora guludug. Paralak paralak. Cai hujan mimiti culklak emaseuhan taneuh jeung dangdaunan sarta sakur naon bae anu katibanan. Kaasup suhunan imah anu rada nenggang di hiji pilemburan anu wangunanana kawilang basajan. Nyai, hujan. Jarawokna saurang lalaki tengah teuwuh anu harita keur ngarautan daun kawung di tepas imah. Teu lila antarana ngurunyung saurang awewe anu ampir saenteragan. Ih, aya hujan teh malah kuleuwah keuleuweuh. Lain angguran mah pangjahitankeun popoean ieu bapana. Ceuk eta awewe anu tayohna mah pamajikanana dulak-delek sarta kukulutus. Kagok keur nganggeuskeun ieu, tembal eta lalaki. Kituna teh bari nembongkeun daun kawung anu keur dirautanana. Teu nembal deui dina kaayaan jamedud satengah ngagejelig eta awewe gudagiru nyaitan pakean di buruan. Kolak waluh geus asak nyai, tanya lalaki anu harita masih keneh anteng ngahancap pagaweanana. Mangsa pamajikanana geus aya deui di hareupeunana. Sakedeung deui cenah hipuh heula. Nya bapana ieu ceuk Ceu Eno mun isukan ka kebon ngagantian laja jeung surawung cenah. Nya isukan we ingetan deui bisi poho. Lamun geus karolot mah bari sakalian we ngala. Batan neruskeun caritaanana. Eta awewe malah kurang kerung bari nalak-nalak saurang jajaka anu keur nunungtun domba anu lempangna semoga gancangan muru ka palebah dinya. Saha nya Kang? Ceuk eta awewe deui kituna teh barengan ku ngareret ka salakina anu direret ngan saukur ngangkatkeun tak-tak tanda teu nyaho. Ari jajaka anu nunungtun domba anu tetela geuning Jang Aji sanapina ka hareupeun tepas teh gancang bae uluk salam. Sampurasun. Tampes. Tembalna eta sapasang salaki jeung pamajikan meh bareng pisan. Manawi ngawidian abdi bade ngiringiuhan, ceuk Jang Aji kalayan pohara rengkuhna. Oh, hiap atuh ka dieu Ujang. Tembal anu awewe darehdehna keranan. Batan langsung ngalengkahkeun sukuna ka tepas imah. Sajongjongan mah Jang Aji malah siga anu hulang-hulang. Sok ka dieu Jang, keun domba mah urang kandangan ku Mamang. Ceuk anu lalaki bari gancang cengkat tina diukna ngarti kana kabingung Jang Aji tayohna mah. Waduh, nuhun pisan atuh upami kagungan kandang mah Mang. Paroman Jang Aji siga anu bungah pisan. Sanggeus eta lalaki nungtun domba ka pipir imahna mah kalayan teu sirikna dodongkoan. Jang Aji unggah ka tepas imah
salongkrong ngajak sasalaman ka eta awewe. Rada hese beleke eta awewe mangsa narima dampaleungeunna Jang Aji teh da bubuhan masih kene dina kaayaan nananggeuy popoean. Ke atuh ceuceu rek nunda heula pakeannya, ceuk eta awewe. Oh, mohon mangga ceuk, temal Jang Aji teu waleh rengku. Geus kitu mah eta awewe gura-giru ngoloyong ka jero imah. Cok popoean dilumbukeun dina bangku awi anu aya di patengahan. Koloyong karohangan dapur sarta anu saterusna mah gusrat-gesrut nyicikeun cai kana 2 bekong. Teu kaliwat ngawadahan kolak waluh anu harita kabeneran geus asak. Geus kitu mah kebat bae eta awewe moro deui ka tepas imah. Di tepas imah kasampak salakina keur sasalaman jeung Jang Aji. Kabeneran aya kolak waluh, hensok Jang, ngeunah gara keur hujan kieu mah, ceuk eta awewe. Canggeusna nunda baki di hareupeun Jang Aji, kituna teh diselangku ngareret hujan anu beuki lila beuki ngarepan. Maning oge di jero nyi, di dieu mah careret, ceuk anu lalaki. Kituna teh bari ised-isedan ningkahan cai hujan anu ngaleceretan. Nya hayu atuh, Ujang, maning oge di jero sakalian, ceuk anu awewe siga anu langsung sapu kana kekecapan salakina teh. Sanggeus Jang Aji unggek tandaning sapu kana pangajakna anu boga imah gancang miheulaan asup. Jang Aji ngecelik nuturkeun gek sararea dina amparan samak pandan anu ngagelar di patengahan. Ensok Jang, ceuk anu lalaki ngasor-ngasorkeun kolak waluh. Kituna teh sanggeus dirina leuwih ti heula ngarongkong kolak waluh bageanana. Aduh, hatur nuhun pisan, ditampi atuh, ceuk Jang Aji rutret ka anu boga imah. Enya, ensok Ujang ieu, ceuk anu awewe siga anu bungah pisan mangsa susuguhna ditarimakeun teh. Geus kitu mah celebek. Jang Aji ngadahar kolak waluh siga anu ngeunah pisan ka tempona teh. Duh, raos pisan ceuk Jang Aji sembungosom. Nya hensok beakeun, bisi kurang mah di dapur oge aya keneh. Aya nya Ujang, ari ngaran Ujang teh saha? Asa karek nempoan cece mah. Wasta abdi mah Aji ceuk. Oh, mani mayos pisan jeung rupa ngaran teh Jang, mani Kasep. Oh nya, ngaran cece mah omah. Ieu salaki cece ngaranna Tarya, ceuk eta awewe anu ngakukeun ngaran omah. Kituna teh ditungtungan ku ngabanohkeun salakina. Geus ti mana jeung rek ka mana Jang? Siga anu geus nyorang lalampahan anu jauh geuning ari katempona mah, ceuk Mang Tarya milu tumanya. Kawit mah abdi ti Cisugri Mang. Dugi ka dieu teh estu ning nuturkeun indung suku we saur paripaosna mah. Jadi Ujang teh kabur ti imah. Ari itu domba saha kitu Ujang? Kade meunang maok, ceuk ceu omah siga anu reuwas. Ari maneh? Ngomong teh tara disaring heula, ceuk Mang Tarya muncareng ka pamajikanana. Kieu ceuk. Abdi teh tiasa disebatkeun kabur ti Cisugri margi diudag-udag ku pihak kerajaan. Sok sanajan nya kungsi diudag pihak kerajaan, tapi ari Jang Aji mah teu nyaritakeun alesan anu sabenerna pangna nepi ka eta lembur teh. Be, diudag ku kerajaan mana? Jeung ari Cisugri teh di mana deui Jang? Ceuk Mang Tarya siga anu reuwas. Cisugri teh masih keneh kalebet wewengkon kerajaan Darmapati Mang. Darmapati? Atuh jauh pisan Jang, ceuk Mang Tarya pohara ngajenghokna. Ujang ieu kunaon bet nepi ka diudag-udag ku pihak kerajaan sagala, ceuk ceu omah tumanya deui. Gara-gara nama perkawis domba memang oge cece. Masalah domba kumaha Jang? Ceuk Mang Tarya siga anu banget penasaran. Kieu nya mamang oge cece. Putrana patih kerajaan mika palai domba abdi. Ari abdi ali mical da tosnya pisan. Nya kabur we abdi teh. Waduh, Cujang ieu. Nepi ka kituna eta teh. Ceuk ceu omah siga anu melang.
Ari geus nyaah mah kitu masih ngrekana satu oge nyi. Jeung nyana deui Jang. Lama teh alus pisan, gagah. Pantes matak si Angkara hayangan oge. Gening Mamang uninga ka Raden Angkaranya. Ye nya apa atuh Jang? Da geus loba bejana si Angkara mah resep ngadu hayam jeung ngadu domba. Teu beda we jeung bapana. Oh, tos kawentar pisan gening Mang. Nya, kawentarku talajak gorengna. Pajauh pisan gegedena oge kerajaan Darmapatih jeung kerajaan di dieu mah. Dupi ieu lembur kalebetna kana wewengkon kerajaan naon Mang? Ngaran lembur ieu mah Pasir Dangong kaasup kana wewengkon kerajaan Trisula Emas. Oh, janten ieu wewengkon kerajaan Trisula Emas teh Mang. Ka Darmapatih oge kawentarku gegedena anu balager ari kerajaan Trisula Emas mah Mang. Alhamdulillah Jang. Oh nya lamun geus ti dieu rek ka mana kitu? Nya ka mana we Mang, namina oge abur-aburan. Sakedapan mah Mang Tarya jeung Ceu Omah ngan saukur silih raret. Lamun daek mah geus we atuh cicing di dieu Jang. Kebeneran Mamang mah teu dipercaya boga budak, ceuk Mang Tarya pohara Daryana. Nya Ujang ieu, keun we perkara dahar jeung pake mah teu kudu mikiran, ceuk Ceu Omah haget ngengklokan. Kumaha atuhnya, ceuk Jang Aji siga anu bingung. Nya geus we cicing di dieu tibatan aprak-aprakan teu puguh mah, aman ari di dieu mah. Moal kasusul ku pihak Darmapatih da jauh Jang, ceuk Mang Tarya deui. Keur saheulaanan mah asa eueuh salahna cicing heula di dieu oge. Saha anu nyaho piguruan aing teh aya di lembur ieu. Kitu garentesna hate Jang Aji. Nya Jang Aji ieu geus we cicing jeung Cece nya, ceuk Ceu Omah siga anu miharep pisan cangkan Jang Aji daekeun nganjrek jeung dirina teh. Mohon atuh upami Mamang sareng Cece teu ngaraos kaabotan mah, nanging upami kaayaan parantos aman deui mah abdi bade saenggal nawangsul ka Cisugri. Antuk nama Jang Aji narima kana kahadayan Ceu Omah jeung salakina. Atra pisan kabungah Ceu Omah jeung Kang Tarya mangsa Jang Aji daekeun cicing di imahna teh. Sanggeus seubeuh ngawangkong, pangpang namah nalektek ngeunaan ka sang tukangna Jang Aji. Sok sanajan ari jawaban Jang Aji mah sabanerna loba anu dipinding-pinding. Harita keneh Ceu Omah jeung Mang Tarya beberes kamar anu rek dieusian ku Jang Aji. Jang Aji oge henteu cicingeun, malah mah pangdaekanana nggoning milu mantuan beberes kamarna teh. Lumayan lah sakieu oge keur saheulaanan mah. Engke lamun geus aya milikna mah urang meuli dipan anu beuteuh nya Jang, ceuk Mang Tarya sareng sena meresan kamar. Sakieu oge langkung ti cekap anggo abdi mah Mang. Hatur nuhun pisan kana sagala kasayanana. Nya kasep ieu, hampura we Cece jeung Mamang teh teu bisa nyogemakeun da. Hampura sun. Takebat Ceu Omah neruskeun omonganana, sabab kaburu kadenge aya anu uluk salam bari keketero kana panto. Sampes, ceuk Mang Tarya nyelengkeung nembalan sarta gura-giru nyampeurkeun panto. Sanggeus panto dibukakeun, kasampak di tepas imah geus ngajanteng saurang prajurit. Hujanan, ceuk Mang Tarya pohara someahna. Henteu Kang, da parantos raat. Oh, mohon geuning, mangga atuh kalebet. Kalayan derengkuh eta prajurit asup ka imah. Sanggeus eta prajurit sasalaman ka Mang Tarya jeung ka Ceu Omah katut ka Jang Aji mah geek sarerea ngariung dina amparan samak pandan. Asa nemen ningalan Jang, kawi ti mana ieu teh? Jauh pisan jeung kabiasaan prajurit di Darmapatih, eta prajurit mah pohara sopana. Wargi ti Cisugri ieu teh kapi alo, ngahaja we ka dieu sono saurna teh. Aya kapriyogian naon nepangan ka abdi nya? Temal Mang Tarya. Kituna teh bari gura-giru mengkolkeun wangkongan, sangkan eta prajurit teu kateterusan nanyakeun perkara Jang Aji tayohna mah.
kieu Kang. Isin-isin oge abdi teh kapaksa we kedah ngadugikeun parentah Kangjeng Raja. Ceuk eta prajurit eureun heula nyaritana. Ari Mang Tarya ceomah jeung Jang Aji mah ngan saukur nareuteup siga anu keur ngadagoan kana perkara anu rek ditepikeun ku eta prajurit. Kieu Kang, sapertos anu parantos kauning aku sadayana, rehna kerajaan urang mah dibeungbeuratan ku kawajiban, nyatana kedah mayar upeti ka Darmapati. Tah basa kamari kasumpingan utusan Darmapati, kadieuna teh bari maksa deui supados kerajaan urang mayar upetina 2 tikeleun ti samemehna. Janten upami gaduh disuhunkeun Ridho Galina we kanggo nyesakeun hasil tatanen kanggo kalumangsungan kerajaan urang. Be, tos ditaekeun deui eta upeti teh, ceuk Mang Tarya siga anu keheul. Mohon Kang, kanggo samentawis mah disabaran heula we da dilawan oge sanes lawaneun. Duh, kumaha atuh nya da ieu mah abdina oge teu acan panen, ceuk Mang Tarya siga anu bingung. Bogoh eta pisan Kang, adongkapan unggal bumi teh maksudna mah kanggo nyebarkeun heula bewarana supados dina waktosna teu kabareg teuing. Lami keneh da pan upetina anu kamari oge nu disangakeun. Nya insyaallah upami kitu mah abdi oge bade ngestokeun pisan kana bewara ti Kangjeng Raja. Salila eta prajurit jeung Mang Tarya keur ngawangkong teh, ceomah jeung Jang Aji mah ngan ukur ngaragepkeun, tapi atara pisan ari kajengkel jeung kakeheul dina paroman beungeut jeung dina sorot matana mah. Sanggeus sanduk-sanduk ngeunaan bewara anu geus ditepikeunana, antuk nama eta prajurit gura-giru amitan, pajar teh rek mapayan deui imah-imah anu sejenna. Ieu kaayaan di kerajaan ieu mah Jang, diperes ku Darmapati. Mun Kangjeng Raja teu mikiran kana keselamatan rakyatna mah pasti geus ngalawan, ceuk Mang Tarya semu rumahu. Tapi sae sakitu mah Mang, rajana wijaksana. Nya, ngan asa nyeri hate we ku Darmapati teh, asa sawenang-wenang pisan. Antuk nama wangkongan Jang Aji jeung kulawarga anyarna jadi ngaguar ngeunaan kasawenang-wenangan kerajaan Darmapati ka kerajaan Trisula Emas. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, ari di kerajaan anu keur jadi bahan wangkongan Jang Aji jeung Mang Tarya mah nya kerajaan Darmapati. Harita teh meh kabeh abdi dalem kaasup Kipatih Purwasesa jeung Raden Anjana keur ngariung di rohangan utama karaton mangsa kedatangan 2 utusan ti kerajaan Batu Nunggal. Moal merele ari ngirim surat wungkul mah.
jong we ayeuna mah gara marulang. Isukan kaula rek ka Batu Nunggal pikeun nyarita langsung ka Prabu Dangdang. Mangsa Prabu Raksapada ngomong kitu ka dua utusan Batu Nunggal teh, Raden Anjana mah gura-giru noel Kipatih Purwasesa. Kipatih ngan saukur ngareret dibarengan ku unggek. Ampun Kangjeng Prabu, pios abdi we anu ka Batu Nunggal mah. Kangjeng Prabu mah calik we teu kedah repot. Cek Kipatih gura-giru nyelengkeung. Sakedapan mah Prabu Raksapada ngan saukur hulang-hulang nu teu patihna, tapi teu rila kituna teh antuk nama Prabu Raksapada unggut-unggutan. Kitu hade atuh Kipatih, ejakeun isukan patih kaula rek datang pikeun nyarita langsung ka Prabu Dangdang. Cek Prabu Raksapada, kituna teh ditungtungan ku nyarita kadua prajurit anu dititah ku Karajaan Batu Nunggal pikeun ngadeheus ka dirina. Unjuk sumangga Kangjeng Prabu, tembal saurang utusan kalayan rengkuh pisan. Sanggeus menang kapastian mah eta dua utusan Karajaan Batu Nunggal gura-giru amitan sarta anu saterusna mah sagancangna marulang deui ka karajaanana. Ari Kipatih Purwasesa jeung Raden Anjana meus-meus cilih reret bari satekah polah nyumputkeun seurina. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, siga anu sieun kapiheulaan ku panon poe rebun-rebun keneh Kipatih Purwasesa nu menta dibaturan ku Raden Angkara anu jadi anakna geus lumayan jauh ninggalkeun karaton Darmapati muru ka Karajaan Batu Nunggal anu rek dijugjugna. Pedang anu paranjang nyolegreng dina cangkengna siga anu sarumanget pisan katempona teh duanana silih udag silih susul lir anu teu malire kana nyecepna hawa isuk-isuk dina mangsa harita. Beuki lila lalampahan Kipatih Purwasesa jeung anu jadi anakna beuki deukeut ka wewengkon Karajaan Batu Nunggal. Rada heula hayang nginum, ceuk Kipatih mangsa geus nepi ka tapal wates antara dua karajaan dina mangsa cahaya panon poe geus mimiti panas karasana. Reg Raden Angkara nurutan bapana anu geus leuwih ti heula ngeureunkeun kudana. Duanana meh bareng jerat-jerut tina tonggong kuda. Sanggeus nyarang sang kuda sarta ngarawel wadah cai anu digantelkeun dina tonggong kuda mah duanana gukdek dina catang anu ngajelepeng sisieun jalan. Siga anu hanaang pisan duanana pating lalaguk nohtor cai tina wadahna. Teu nyangka hidup tetela pinter Angkara. Cara ieu saeutik oge teu kapikir ti samemehna kurama mah. Tetep Kipatih pinuh ku kadeus. Dalon raja mah kedah pinter Kangjeng Rama, tembal Raden Angkara semudanga. Benar. Ari dua prajurit Batu Nunggal kumaha? Geus dibayar atawa acan ha? Raden Angkara ngan saukur nemalan ku gideg. Waduh, bontong gagabah Angkara, gancang bayar. Panduitna mah geus dibere ku si Anjana oge. Lamun nepi ka eta dua prajurit ngabejakeun siasat urang anu sabenerna, mangka urang sararea bakal cilaka deuleu. Ceuk Kipatih siga anu pohara reuwaseunana. Teu dibayar oge moal tiasaeun laporan eta dua prajurit mah Kangjeng Rama. Har, naha? Ceuk Kipatih kurang kerung neuteup ka anakna. Tos paraeh Kangjeng Rama, tema Raden Angkara kalam kacida. Jadi Ceuk Kipatih beuki kurang kerung neuteup anakna. Mohon upami diantep hirup pilih janten hiji ancaman kanggo kapayuna. Tema Raden Angkara tandes kacida. Benar-benar pinter maneh Angkara. Halus. Ceuk Kipatih unggut-unggutan siga anu sugema pisan. Untungna teh Prabu Raksapada teu taliti Kangjeng Rama. Margi upami tanda Karajaan Batu Nunggal anu aya dina sarat anu dipasarakeun ku dua prajurit ka pendak palsuna mah. Wah, pasti bahaya pisan akibatna. Nya mata kurama teh buru-buru diduruk we eta surat teh. Ceuk Kipatih kituna teh bari surungah serenge. Raden Angkara oge jadi pipileueun surungah serenge. Tetela geuning para pemirtub sadaya, dua prajurit Batu Nunggal anu nganterkeun surat ka Prabu Raksapada teh ngan saukur bagian tina siasat jieunnan Raden Angkara sangkan aya alasan pikeun nepungan Nimas Pandani
anu nganjerek di hiji wewengkon anu masih keneh kaasup kana kakawasaan kerajaan Batu Nunggal. Ayo ajakna Kipatih mangsa geus ngarasa cukup ngareureuhkeun kacapena. Raden Angkara ukur unggek jeung duanana carengkat tina tempat diukna anu saterusna mah ngojengkang ngadeukeutan kudana. Dina kaayaan kitu ujug-ujug jorelat gah jeleng teuing ti mana daratangna di hareupeun Kipatih jeung Raden Angkara ujug-ujug ngajaraga opat jalma jarangkung badag anu samakta ku pakarang. Kipatih jeung Raden Angkara nepi ka pohara ngararenjagna. Saha maraneh ceuk Kipatih rutret ka opat jalma anu keur pating jaraga di hareupeunana. Montong loba bacot, lamun hayang salamat gancang pasarahkeun babawaan sia Tembal anu buukna gondrong anu tayohna mah dadangkot eta rampog. Sakedapan mah Kipatih jeung Raden Angkara ngan saukur silih reret. Cicing we Kangjeng Rama mah, keun eta rampog mah urang warah ku abdi, ceuk Raden Angkara. Kitu teh bari ngusapan gagang pedangna. Kipatih ngan saukur nemalan ku unggek ngojengkang geus kitu mah Raden Angkara ngojengkang ka hareupeun opat rampog anu masih keneh pating jarega. Wani ngalawan sia cek dadangkot rampog tutunjuk bari dalenggakan. Cor baraju ari hayang disajagu aing mah sia, cek Raden Angkara estuning leber ku wanen. Koplok modaran oi. Dadangkot rampog ngaderet ka saurang baladna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru teu kungsi ngadaguan parentah 2 kali. Saurang rampog langsung bae mesat gobangna sarta anu saterusna mah ngagajleng bari ngahembatkeun pakarangna. Persis pisan rek nigas beheung Raden Angkara. Rasakeun di bangsat. Hiat! Suk laplos. Seseket gobang rampog ngan saukur ngahakan angin. Mangsa Raden Angkara ngelokeun sirahna. Barang pisan jeung nyolontodna awak rampog alatan kabawa ku tanagana sorangan. Sakilat Raden Angkara ngajejekeun sukuna kana bujur lawan. Hiuk cebrod. Rampog anu narajang Raden Angkara ngagoak pohara tarikna disusul ku awakna anu nyuksuruk sarta anu saterusna mah gogorentelan dina lemah. Nempok kitu Kipatih mah ngan saukur unggut-unggutan. Kagok saurang-saurang mah maju kabehanana sia, ceuk Raden Angkara anu tetela tingkatan ulin bela dirina geus kawilang leuhung. Tutunjuk ka tilu rampog anu masih keneh ngajengjeun dina tempatna. Urang ajar, raporan oi, ceuk dadangkot rampog rutret ka dua baladna. Geus kitu mah jeleng. Sanggeus maresat badogna mah tilu rampog pating gerajleng ningker Raden Angkara. Cor siah maju, ceuk Raden Angkara nangtang. Sanggeus leungeun katuhuna ngekeuweuk pedang. Hiya! Gajleng seak. Saurang rampog miheulaan narajang seseukeut gobang anu boborelakan katojo panon poe lempeng pisan rek nyabet beheung. Lep! Gancang Raden Angkara ngelokeun sirahna atuh plos rubuk. Meh bareng jeung ngeplosna panarajang lawan anu munggaran. Jongo gobang baladna nyurewuk rek niruk dada Raden Angkara. Tapi Raden Angkara anu sigana mah geus seueuh meunang panggemleng dina perkara ulin bela diri ngan saukur ngagiwar ku jalan ngisedkeun sabelah sukuna. Plos! Panarajang dua lawan anu meh pasusul-susul duanana oge ngan saukur ngahakan tempat kosong. Set! Dina kaayaan awak lawan keur semu dongko sakilat Raden Angkara nyabetkeun pedangna rek nigas punduk. Hiuk! Terang! Untung dadangkot rampog kaburu nadah seseukeut pedang Raden Angkara. Lamun henteu mah geus pasti matak ngabalukarkeun lepasna sirah. Cileng! Siga anu bogaeun mata dina pundukna. Gancang Raden Angkara ngajaul. Mangsa rampog anu samemehna nyuksruk ngabongohan narajang ti tukang. Sorobuk! Beres! Saurang rampog ngagoak pohara tarikna. Sabab bangsa Raden Angkara ngagajleng teh seseukeut gobang rampog anu ngabohongohan sarta panarajangna lapur tina sasaran ngagabres kana dada baladna. Cag heula nya hei, sakitu anu kapihatur insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mangguru sejambit mungguramit mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag per meos.